upami teu nyeketan ka ulama-ulama. Lamun dina bidang fikih sami urang teh teu apal, ari urang teh bener teu ibadah teh. Aja. Ibu teh tos leres teu acan, lamun teu nyeketan kajalmi nu ngartos. Ajengan beja nama cenah abdi disek-sekan, kumaha diwartosan, ku tatangga eta cenah mun teh mah di bumi teh kedah nganggo sendal. Nah leres eta najis, leres. Urang teh teu apal. Lamun teh mah ana urang di masjid bumi gitu bumi. Di bumi bab najis. Mun teh mah ibu di bumi rek salat di bumi. Teras weh di bumi teh di jamban teh nganggo teu nganggo sendal. Dina kaayaan naon? Dina kaayaan basih. Maka urang mah jadi najis. Nah bet najis gitu. Sabab urang di bumi mah seueur najis anu hukmiyah. Margi cara najis ngaleungitkeunana aya najis mutawasitoh, aya najis mughalladoh, aya najis mukhaffafah. Najis mughalladoh najis anjing sareng babi. Najis mukhaffafah najis murang kalih anu pamegat sa istri. Pamegat anu teu acan tuang nanon ka cacing ibuna teu acan 2 tahun. Salian eta disebutna najis mutawasitoh. Cara ngaleungitkeun najis mughalladoh disertu 7 kali ku tadi jeung taneuh. Cara ngaleungitkeun najis mukhaffafah cukup dicepret, salian najis mughalladoh jeung najis mukhaffafah disebut najis mutawasitoh. Cara ngaleungitkeunana kedah kumaha? Kedah di ngalir caina. Samentawis di bumi urang seueur urang kali papang, urang mah ngabersihkeun hungkul, dibersihkeun. Ngepel mah sanes ngaleungitkeun najis, tapi ngepel mah ngabersihkeun najis masih kene aya. Upami teh mah teh urang hoyong bersih tina najis, maka kumaha ngabersihkeun teh teh kedah dikumaha keramik teh kedah dibanyur kedah bersih. Ali diempel mah sanes ngabersihkeun, eta mah sanes ngaleungitkeun najis ngabersihkeun hungkul eta mah. Nemawi kangge urang badi bumi teh bade ka tempat pangsujudan aya khusus sendal di masjid. Moal terang kana palebah eta upami urang teh nyakatan ulama dina bidang syariat. Moal terang urang kumaha